Nuken di mana we cing sekali-kali mau eureun teu Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup adaptasi kumaha silih ajenan geuning jangan ngrokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh teu bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pemerintah bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya jeung nyebut produk gagal tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini tadi sia doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa kandung formalin pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geulingan tulingakan obat eta teh overdosis bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi teh gitu batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia oh aduh ampun Gusti nu agung berbahasa ulah ka bapak urang iya kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba ka kolot komo ka batur dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu dah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti udah benar aya batur sok dijarugjug dengan kubatur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang jang dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis salah kaprah teh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman awam maka labuki ka asa heueuh sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mun jauh kuburan Pandawa soha Gunung Arjuna madangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payung mah cing alus wayangna
malah aya tekenan asep sunanar padahal aing masih buntung teuing cokona mun jaka itu Eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh Bege nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Bosan ya. menang jelema so teh ngaranna da tirituna mah tina jorojoy Jorojoy. tina sumrah pasrah Lalabon. sok nu matak ulah wa kamararaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah wa kamararaot sainga can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we moal kahiyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi udah tayangan dikepung ku pemburu hantu Dasupkeun kana peles. belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jara rawuh akang. hantu teh goblok pamadegan teh Asa beuki jara rawuh. kabina-bina nya euy Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cekolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Si orek dina diri urang. matak sileing teh kerepek ngeunteung Ngajari ka juri. tapa asep taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Coba tau. sabab naon gede hate da di dieu bari goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Didinya. heeh nya Bener. nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge Naon ulah kitu teuing ah. oh Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. hayang geura parinah ka akhirat sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah. Ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba. Ngomong teh geus kemana kan. naon Allah bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba. aya Allah. aya Allah. anu kolot dorakati anak Allah. Di mana-mana oge. Dina keterangan ge Allah. aya oge Aya ge anak nu dorakati kolot. anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapak dorakati anak? loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micieun orok geuning eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia Wah meureun pang dipikeun ke meureun anak jada. naon Pang dipikeun ge ku indungna anak jada. nyalahkeun ka anak si belegu Ya heueuh, pang dipikeun ge. lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipicieun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap Maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak macan boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah
maksud anak jadah teh kuring mah anak lu bapaan teh naon anak lu bapaan anak bapaan oh sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewe reuneuh teh tegasa-gasa kana pager Bukujung bapaan aya meureungan teh tanggung jawab bungku nu matak kolotna haram jadah bener atuh rumah sakana dosa hei teu ngarumasakeun dosa mode si ayah nu matak jeung salaladar teh nepi ka perbahdinya tah hirupna bener tapi kan nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh bumule pikanya kumbah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat ai kaparego jika nu heueuh sabab Gusti moal kahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaparego jika nu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkan lamun urang dorakati indung di bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangeret binggang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh cesta dikadu benar dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru na maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapa-nyapanya leres tuh ai kaparego bener ngomongna teh teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapa-nyapanya ya leres tuh biasa dipabeunangkeun da tadi malain kitu ngomongna kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah bener jadi we kolot teh punung da eta ngomongna ka mana kana aduh Gusti nu maha da sia teu ngabejaan sugan teh eueuh piraku teh kaciri sakitu ngajeng alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada pieuh dibere yang isinya kan jamaah jadi we ngareos punung era makanya ngaya ko awi bos Borma ya bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag enggak tahu meureun akang mah duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngorngot sebelah kitu teh kodean aya kitu aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapak teh sia teh nararumbeng teu sirikna dari kodean gitu ngarti-ngarti piraku teh kaciri lagi kireun bapak curugna kana lambeus heeh nu macak ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek
punya etika teh mun aya teh ulang we atuh. atawa lamun aya bapak di tukang dewek teh ngelea jelek kodean Jika babaturan urang ge si aya. jika babaturan urang ngelelan muning ini alah ampun alah sugane kok awih mekelan ke DWK nya Bakalan roti bakar. alah nuhun naon doana we teh sararea Si Dodi eta mah. alah ampun cing euy Kang, ieu teh Bapak Haji Ali Dinar je euy duh bali dina. kagungan mantu aduh Pararaasna. tereh kagungan putu meureunnya teh Sumon untuk tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang biasa euy menang jasa. menang-ondangan ke Australia nya profesor kata gitu-gitu oge Ai daek mikir mah kitu. kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh boha goreng ge pikiraneun grepe ceuk saha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah makawasa bangkrut sia pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun urang dipikir mah tapi bener orang segala rupa ge manfaat ku daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison bener Kang lebih si sadar pikir bahwa dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh gitu teh euy daek mikir mah daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesal bisa tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heuh kalah aing ngebelenyang negdereug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan itu Bedak beli beti. tak kitu euy bener Kang nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ke masyarakat apaan kayeuna moal manfaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras Ngahiras mah buka kaena. alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu kadewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni ya keseniman nuhun Pak Haji nya keseniman Pak Haji Ali seri gitu
ampun aing Hari masa diberi gubernur mah ulah dicarekan. alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa nepat tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sarerea beres ngari umum pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung oh di belenyeng Bandung teh ngadong ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih aing oh duh pada aya ampun. aya janur Pernah teruskan gak jadi dianggap. Oh nyetak itu di lemur sorangan kayak kadang-kadang linglung oh ayo nama geus pinu ku perumahan Ada di Inggris di Lingung. cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya nu bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo lekat teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri nah kan aduh jo brek teh teh mah diuk olah lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangi kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledak teh katajong kudu lalumpang olah muni muih atuh oh teh semplek ditak semplak ya aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta oh emot heeh oh si orang teh balik ti ka urang Turunan mulia nomah. eta ka domba eta mah euy oh nah udah Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh mah laleur mun dipinu di Arab inget aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem kulem oh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur ah lain 2 rakaat laleur cita ieu mah aduh ampun aing geus salat kana beuki napu nya riwayat aing mah historis teh alah ampun lain eueuh kana beuki napu Dibalik di Mekah di mutiara didongengkeun teh. heeh tak kitu euy bener Kang cenah dek oge hayang hiburan euy ya aya hiburan mah sok sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah heeh doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka Markah amin bisa umroh nya atuh bisa umroh seling teh bisa umroh bisa umroh kita ke Jakarta kitu nya heh gitu suka deh ke hareup mah pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu marba ai kahayang gede geura oh jaki ai awak eueuh tenaga heuh tenaga leus alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur lapur Kang jerek nong dia geuning aladina kan untung ginseng dari Royal Jelly Royal Jelly sia geura pek pecakan wah eudeuh isuk heeh aduh isuk pere adek meuli teu hariwang di deketan ku awewe teh jeung iya menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh orang lain dicampur gerak kotak bumi ada pasak bumi masak bumi dan bangunan alah ampun aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso macet darso mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijujug dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul suka nu kolot teu baeud sugan teh moal baeud
Alah, ampun. Sama lagunya Anung. Tah, mapai jalan satapak, tapak syahat, tapak Rasulullah. Itu naon ai tapak Rasulullah teh? DP handap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuh nikreuh dina agama, istiqomah, tawadhu, DP handap asor. Tapak Rasul teh. Nya, ulah gede bohong. Benar. Gitu jujur Kudu nyunah Rasul. nyunah Rasul nyontok apa nyontok Diajak salam alah alah embun hiburan ya itu gerak badan we itu kayaknya. Ayo nggak puting kemarin masyari beri aki-akian. Nah, yang seri kenaun ya Kang. Yang serikan aki-aki adan di masjid, ayo napas geus beak meureun. Nah, ubah deui. Cing atuh mun urang budak ngora nya euy. Budak murah ge Ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM. Mun dimaksakeun maneh. Oh, khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mulai euy. Napas beak. Tungtungna we. La ilaha illallah. Capek begitu. Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan Musliman ada geus kolot karena gitu. Aduh kurang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban orang di dunia padahalannya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah pakai seni ya Kang. Eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh Hestu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya Ya heran. aduh ampun Nah, di Majalaya. pala wargi gitu gerak gugah Ulah ka jongjona. gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae salat Ka cai. Geus kolot mari berat eta dan. Wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae berenang barang areret karena jam ding-ding geus eueuh deui anu mau Ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incungna di pauk tadi di bere rokok bere lagi sabungku. Diajak abah, kuring geus usaha. komo bulan puasa Kumaha bulan puasa. wala wargi ayo geus salat asar meureun tunuh tak aki-aki teh kuseuk ke sare Teu karasa teh. ayo nyaring-nyaring geus poek padahal poek teh hujaneun Angkep bre. oh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan
atuh puguh nu parwasa teh malah locor. Oh. Aduh. Didinya dah aki-aki teh mah. Umum ke masjid teh didinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa modelnya da di imam model sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan da aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim datangga. Hararana tek di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejak ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke deui sare. Oh, karunya. Oh, da balu muskolot teh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma laka syumtu. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Kor aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha kepae. Makan ku lapar. Tragis teman ending teh euy. Aduh ampun aing. Makan ku lapar. Alah. Ampun aing. Oh gitu Kang. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Saja. Syah. Loh. Bapak. Ya. Oh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu Jung. Rek nanahaon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon jak? Ningali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Tamu. Ya tamu. ulah dibarikeun. Tamu teh mana? Di Astina deh. Hah? Di Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, ada mau ninggalin amuing. Ulah kaget, coy. Ulah kaget. Ya winang no. Amuing. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina ya. Hang nuhun ai. Semakaturan rawuh cageus siling bagong. Kasar di Sunda bagong pada di Jawa mah dewek teh bagong. Aduh. Cageus siling bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek ibu cedit, meureun tunggu cegih. Semahaturan rawuh sepuh nuhun ai. Jangan euy. Saya aya hipar seuh. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping belah pot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya keur disolenang keneh ta enongna. Oh cicing tenang. Sareng saha loba man baktos cenah ka sepuh
diangger Prabu Suyudana Raja Astina nuhun kumaha kayaan di Astina dina waktu ayeuna moje pot syukur euy keur kumaha parena di Lebak nah tinggal langkung ka dinya haja tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balen sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sere goblok si cepotnya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok anjing eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mange barang di menak ku urang kana tak dipunak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina tejang tong dilawananya punak mah anak pun sirah punuk sama aya punuk mau dicarekan batur geuning urang teh ini punung tong beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung mah nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung degekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding jeung beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak geuning manggi kareuwas sok gegebegan wae teh soang teh mah tuh ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh digelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah eta ku sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah tuh
Ai lili magering sok dipais lele beri jalan rauh atuh. ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apar ku sareng ge ka hayang ning paleleweh paleleuwih bapak jauh pada lebih ai leuwih masa bangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geus aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh begini itu bagi jalan rauh. ai mulisit mah kapal ning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat melagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun si tarida manuk dadali mah pateri si dadan dali atuh teh mah nah sia teh Isuk uyuh sore uyuh mun wengi sering kaimpi tangan ewo pakulingan rana ewo pakulingan rana Daya Samya Prapta Samya Prapta ulah kaget cuman ulah kaget lu meniru wasda aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeul masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala
dipercaya cenah Batara Kala terek kanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara Waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kurunya ke hiji pusaka hari eta pusaka teh nyaeta endong eta nu disolendangkeun ku maneh wayahna eta endong deuk ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moal beak enong iya enong iya sih eta naboga samariji sering cenah kitu ada mung ieu hiji-hiji eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten di bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeang dina purunan ngadudut di daftar pon kitu deui kahujanan katiisa kepanasan jumuh jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing aya sok aya nu masihan artos teh sup pokokna aksesoris masihan wajib pantatangga teh aing ngalangkung teh masihan wajib ranginang bus iya aya masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya pak jangan nahal buru-buru pak abdi hayang HP ya rek SMS-an pak cukup halo na telepon dan begitu nih nah ada HP maloba dinyata dan si patat gini ngagarantung barodas tape sama tape iya mah HP hari HP mah di mana orang belah pare gini siar jalan HP teh apa tah mah oh apa hari HP mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tah mah haji apo hiji kana HP atuh si teh jauh-jauh aponya haji apo apo mau pergi jepah apu teman apo mulai minantu bah umri apun teman hari apun mandi digebung kurang tuh bisa ngelawan apun ampun ampun melauk letik impun coba deui merenangkeun antap impun masuk dipakai iya gini upan pergi dengan mujair lukut sama mana jauh kena impun karena lukut jauh itu tidak impun ya ampun ya alah ramainya itu mangga senang makanya kena ditukeran segala nu dibikan demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh gini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang tercedit gini eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedih teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina syukur mah syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah
Nah jauh di Jugjug anggang di teang hawa tos teuing prayogi ieu enong make jeung kena amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun ande dang hiji-hijina ulah ada di aksaraan MU bade dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak da dipaku teh dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai Al-Basiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih janten sudon mangga eta di aksaraan ieu enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon repot ieu teh ti kapungkur kur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teh cinggara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger citra ida bawa ka jauh bagjar taya papadana penastik kersayang tumampara inggih ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku citra ida ngadak-ngadak kablesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah setek koplok sakila terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh deh ngaheureuyan ka aing reka guna-guna deh ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia kurang 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal ngadak-ngadak teh nyatu nah kudu beak waktu seputing jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridho teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka deui dipae aswata mah cenah ka dieu hei keluar Semar keluar aya lu tuman kolot eta didengkek nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapa digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka jahat teh di mana belana kanu jadi bapa mana letakna ka jahat teh aya nyarita kawas nu rek bela dek kanu jadi kolot aya buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula panasan pandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama sia ngejedong bae tulungan aing
jangkrik. Weh, modal siap. Halo. Woi. Silakan dulu itu lancet aing dialungkeun. Tulungan Nah, ya kejadian jadi kieu ya. tolong Tuna lampah eta. Astra Jinga dipun balang landawalan. Leres Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng. dah Kandang tur pertengtar. wong tumarete Sampurasun. susut susut Kansa bulan aya pikir saya naon aden Ieu kampung mata pika petaheun kansa. ih atukan Curcor sai nu harera semua cing saripit itu tampele diudag ku anak bogo. anak pokok laras bulan Engkang-engkang jiga anu suka bunga. leres asa benten di kampung anu sanes nama Kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca. ramai kubabangan Hartina ye kampung teh reumeuy ku teureuyun. ramai Reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun. leres Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca. sumohon katenan bulan kira ketua Jalmana dipuntenan teh nepi ka somea. sopan santun
ramah tamah anu nyebutkeun ligi heula Aden ligi heula Aden Dares cai heula aiku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu carana iya tuh kan nu aya mah bakal kaangkat harkat derajat pakampungan na Jakarta sumuhun Sahya sesekaning wal sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita Yesawi sinatria anu ganang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa ulang daya naon cep eces jentre pertela ngemang bolet dah kumaha ulan nu katinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa ih kanten urang dia mah kitu ulah ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan ih atuh kanten si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumuhun bulan urang dieu urang tumaritis masadaya sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji pasaur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan leres ulang tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh cereme jeung malaka teh araya keneh sukun hiris lenca terong sereh cereme jeung malaka aya keneh teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kan sa paselang jeung bagja nya kan sa paselang jeung jeruk purut kulan kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan hartina manusia di lebah dia yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kandantan urang dieu natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa sumuhun ulang leres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana nu rek diakuku urang nya kan sa daya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa sumuhun bulan kitu barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat ye ye astra